minta bantuan lah. Saya tersanggup biaya persorangan. Alhamdulillah ngerespon. Terjadilah sistem. Ya, mudah-mudahan kaharepna bisa diperbaiki di hotmu. Apakah itu duit pribadi atau duit pemerintah? Ya kan aya nu naroseun teh naon fungsina kepala desa da eta mah jalan desa. Da ku abdi terus diterangkeun. Masyarakat teh paham, tapi kan urang kudu malum. Masyarakat apa? Mun Malum. Sababna masyarakat apa ngan kieu meurna. Lamun urang arek jual bicara, baca heula aturan. Nya kewenangan desa teh di antara bila mana jalan teh mana wae. Apakah jalan kabupaten bisa dianggarkan kewenangan ku desa? Apakah jalan inspeksi BPS bisa ku desa? Jadi sebelum ngomong teh urang baca heula aturan. Jadi ameh teh anu ngadebat. Mohon. Berarti meureun fungsi jalan ieu mah anu berhak mah BPWS provinsi, Pak. BPS provinsi. Kade desa tidak ada kewenangan. Oh. Lamun ieu ku desa dianggarkeun, aduh alus. Nya kades teh alus jempol ke masyarakat mah. Ujungna saya di penjara kades. Arek kades saha wae oge. Mohon. Ya saya ada komentar ya mana kadesna pada sudah tamu jalan desa ku abdi diterangkeun teh ieu teh jalan provinsi berarti anu berhak mah BBWS provinsi. Oh, siap. Kan kadang-kadang di YouTube nah cenah aya jalan provinsi di kampung. Teu tah eta ada pertanyaan teh Pak. Nah, hari itu ajang perawatan bawa alat berat. Bila mana pihak PWS arek aya perawatan kali Cimane, jalan ke mana? Mohon. Makanya pihak PWS waktu itu aya pembebasan tanahnya maksudnya ajang tujuan yang bawa alat berat. Oh, mohon siap. Jalan itu sepungsi sebetulnya mah. Jadi masyarakat supaya paham lah. Ulah sampaikan orang memang kebebasan bicara, tapi kan ulah sampaikan disering-serikeun. Mohon. Sudah siap. Tah eta penerangan di Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Nya, kumaha jalan teh. Atas apa jenis Tuh. Iya teh geus genep tahun nya. Berapa saya kudu. Ieu teh diomean-omean. Lamun aya meureunana kewenangan desa mah teh barakan dianggarkeun. Mohon siap Kades. Lamun saya teh dianggarkeun atuh panggil lah tuh. Ke pihak pemerintah daerah. Aya teh pihak pemerintah daerah ka saya negur. Selama ieu nah ieu jalan diantep. Mohon. Nya. Terus aya teh pihak KPH. Nah ieu diantep. Harus apaleun. Apaleun aturan. Mun ari tos aya kejelasan ieu mah raos jadi nerangkeun teh da abdi mah mostingkeun teh meh sangkan aya perhatian itu Pak. Justru abdi mesti setuju. Cuman saya kadang-kadang nitip harus ada ditulis satu kata. Nah satu kata teh ieu jalan inspeksi bukan kewenangan desa. Eta we. Make tanya. Nya ulah sampaikeun jalan teh ieu bere atuh kata-kata. Mohon. Supaya masyarakat cerdas, masyarakat paham, supaya masyarakat tidak bodoh aturan. Mohon dari kita terus jelas itu jadi nerangkeunana aya warga mah da hoyongna teh sae we.